Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Murid-murid sadayana kelas 4 kumaha daramang. Mudah-mudahan urang sadayana aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tetap semangatnya walaupun belajarna di bumi sewang-sewangan. Ayeuna tepang deui sareng Ibu Abila dina pelajaran bahasa Sunda. Murid-murid sadaya dinten ieu tugas urang sadaya urang diajar nuliskeun kalimah pamenta, nyeratkeun kalimah pamenta. 2 minggu kapengker masih emut hidup sadayana atos latihan ngecapkeun kalimat pamenta. Ayeuna urang diajar kumaha nyeratkeunana anu leres. Sateu acan urang nyeratkeun kalimah pamenta, yuk sadayana perhatoskeun heula naon anu dimaksad ku kalimah pamenta. Kalimah pamenta nyaeta kalimah anu diucapkeun lamun urang erek menta hiji barang atanapi hiji hal nya. Upami urang hoyong nyebatkeun atanapi nyeratkeun kalimah pamenta ngucapkeunana kedah ngagunakeun bahasa anu lemes. Ayeuna perhatoskeun contoh kalimah hiji. Di dieu aya gambar pek ku hideuk didamel kalimah pamentana sapertos kumaha. Contoh, Imas, punten manawi kenging abdi bade nambut buku sadinten we. Eta contoh kalimat pamenta nambut buku kalayan bahasa anu sopan. Anu kadua, lumasar kanu gambar, urang ngadamel kalimat pamentana kumaha. Wina punten manawi kenging abdi bade uwi sasarengan supados aya rencang. Tah kitunya upami bade nyungkeun uwi di rencangan ku rerencangan supados di rencangan nyungkeun kalimat pamentana gunakeun anu sopan bahasana. Contoh kalimah anu katilu. Lumasar kana gambar mangga perhatoskeun. Aa punten pangalakeun buah anu asap. Hiji we dede hoyong. Tah kedah kitu komo nyungkeunna atanapi miwarangna anu langkung sepuh ti urang kedah ngagunakeun bahasa anu sae sareng sopan. Tah kumaha tos ngartos sadayana? Upami atos ngartos ngagunakeun kalimah anu sopan dinu kalimah pamenta. Tah ayeuna mangga buka bukuna tuliskeun kalimah pamenta nomor 1 dugi 10. Mangga dikerjakeun upami atos beres tiasa dikintun ka ibu. Mung sakitu anu kapihatur pelajaran dinten ieu ngeunaan kalimah pamenta sareng nyeratkeunana. Mangga dikerjakeun tugasna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.